Cek hari tadi mana sekolah? Nya sakola. Lah pirakun tadi teu nempoan. Manehna meureun eueuh. Ibet aya mah ih maneh mah. Irung orang otekan. Dik. Ika. Naon di mana sih? Tempo irung orang otekan ja. Mana aja? Ya tempokeun irung orang. Mana tuh? Irung nage cicing bae. Tempokeun. Ih, ning bisa kitu. Halusnya. Ajarkeun atuh ajarkeun. Siap. Ih kumaha carana ih? Hiji, Nanyakeun urang. Heeh. Siap. kadua, dengekeun deui. Siap. Katilu, dengekeun deui nya. Maneh mah kaduk ngomong dengekeun bae. Kumaha ya carana? Oke, kurang bejaan. Heuh sok atuh gawat. Tinggal lutekeun atuh irungna. Cingra urang ajaran. Tahapan bisa. Nya heueuh atuh urang. Sip lah. Iya ya si Dika jeung si Nabel. Dika Nabel. Non. Karena ron euy. Biasa keur ngutek-ngutekeun irung. Maksudna? Bel bercontoh. Siap. Ya tempokeun. Kumaha? Tempokeun irung urang ya. Geura urang ajarkeun. Siap. Kahiji, Dengekeun. oke. Kadua, Dengekeun deui. oke. Katilu, Dengekeun deui. oke. Ka-88. Dengekeun deui. Oke. Kumaha ya carana? Tinggal utek-utekeun irungna. Kan pake perasaan. Cinggera kurang ajaran. Sok. Sama keruk seserian.